Ayo we pegawai di tablak sampai segala aing ampun ya segala rupa ya pegawai teh Weh, oh bener bah, hebat bah. Bah, tenaga canannya gawena. Kurang disingatan heula. tenang we kayak bawel siapa bawel geus buat mantau kita mantau kan bawel teuing lah nyoper ya siapa pegawaian mah tuh. Aduh, kata jadi buat bawel segala mun teu butuhkan tenagana aing mah da buat bawel kitu direngkas ku aing. Oh, kan bae bah nya, urang ini teh lah pokona mah. Mana bibit sampeuna oh eta ning teh. Hah? Nah, antar juga tibaralik tangka sampeun geus melakeun teh. Abah, hei. Angel. Astagfirullahaladzim dia melak tengah sampai tibaralik kieu kumaha teh abah teh jadi ge moal atuh meureun. Tibaralik. Geus serba salah deui wae kumaha kakek teh Aduh ampun aing mah teh abah teh kumaha teh melak tengah sampai teh tibaralik kieu tuh. Teu balik. tibaralik kumaha kakek Tibaralik ieu mah. mana coba Tibaralik ieu mah salah abah mah melakna. Astagfirullahaladzim aing salah jeung salah we dasar teh kakek Bener kumaha beutina atuh ieu teh. aduh aing Model teh beutina teh mah beutian meureunnan. atuh badan bisa kaluhur batinna mah Ah, nya aya beuti beuti aya itu anak kahanap Teu baralik ke batu mah balik moal. Kieu mah astagfirullahaladzim aing modekan beutian di dia mah moal. Sirungna mah jadi kahanap nutug sirung. lu kahanap eta beuti kaluhur badan aing kitu mah Sok kieu mah teu balik jeung ampun aing si kakek mah geus serba salah deui wae aing geus ampun aing Ai kana gawe mah nama betahan jeung getom kitu teh mangan ieu salah praktekna. Yeuh, tingalikeun. Coba sok praktekeun atuh kudu kumaha coba Ieu puhuna. heeh Ah, meureun mah baskeun teh kudu kieu. Ari abah mah kalah dikieukeun. Rek kumaha coba? jadi kakek ngan buah jadi ti luhur meureun Maknya aya buah di luhur aneh teh jadi raweuy di luhurnya. atuh heuh Teuing asa kakara urang mah. Kakara ari dibalikan kitu mah euy buah di luhur mah ari itu aya daun kahanap nah, model ting batur ge can aya model kieu mah. sugan urang mah kitu atuh kakek Geus kantong gawe deui kira-kira rudet mah, rudetkeun mah Ih, serba disalah jeung dagor paling coba ampun. Kakek mah mau banget teh teh. Aing melak sampe, melak naon salah salah we aing lah. Aing lah. Geus cuwet aja si kakek mah geus sangeun. gaweana cing bener. Aing lamun teu butuh mah moal gawe ding maneh kakek moal aing teh ngan butuh jeung maneh teh. Butuh ge sangat bayarna ge kieu-kieu teh mah sangeuk bayarna ge dibalik-balikeun kieu mah naon. Aduh aing ah. Mangga geus lega coba kurang kumaha ieu pagawean aing ngan disalahkeun we aing ah. Aduh aing kumaha aing si kakek aya mau melakna teh. bingung aya si kakek bingung aya mikir ada kakek lah. Eta mah kabingung dijieun ku sorangan, kabingungna dijieun ku sorangan da bener mah bari geureukeun moal. Da boga dununganna bawel teuing aing ah. Ngan hitungan wae jeung aing teh lah. Aing ah. Saya uruskan kakek kumaha? Ajan teuing aing. Aya mah bereskeun teh kumaha? Arek salah, arek bener, arek salah, arek bener. Patok daripada kieu mah aing patok geus kakek lah. Aing ah. Ampun salah jeung salah. Salahkeun mung nya eta. Melak tangka sampe tibaralik teu balik jeung arek beutian kumaha da kudu lagi kieu. Tah batur oge melakeun mah. Ieu nanti hanap mengadon di karieun coba pan moal jarara di itu model kieu tah. Geus teu ge mah. Geus mau balik ditah itu patut mah. Aurkeun kitu lah. Cenah penting ah. Duh aing gawe si kakek yang salah jeung salah we aing ngan dipahido wae deui ah. Daripada kitu mah aing gade mantok dipahido wae mah ku si kakek. Mantau kakek geus ah aing ah. Wean kieu mah atuh da aduh dibenerkeun supaya bener bisi kuli di batur gitu. Di urang mah satik-satik beureun namahan ilmu. Melak tangka sampe teh kudu kieu mung padi bare paham kitu teh kalah ributna kana mantog jeung nafsu nu kitu patut mah. Urang mereka benerkeun supaya bisa lamun gawe di batur moal ngarege. Teu cing aya abah, cing di batur mah moal kudu mamatahan kitu moal di batur mah. Aing jiga bawe tapi bener. Balik ting ah.